Mula saraliang belut tuluy nyeseuh kekese di kanang Japati. Tah poe ayeuna mah si Buni teh rada getol besti. Make aya kadaek ning tah cubak-cabak poe keneh teh. Biasa mah jam sakieu teh ngagoplek we ngome HP. Ning tuh bray we ari dibukakeun mah seger. Geus tong lila teuing nyangkedna. Hiap ayeuna mah urang turun ke dapur Ning tuh meungpeung poe keneh urang gegero. Biasa we ning ieu. Salalangap nyampak teh. Piraku pulang paduan suara mah ti peuting. Hek baralem deui atuh pulang nyaranyi teh. Manikot kudu diangkep-angkepkeun we ieu mah. Tah ari geus lalening mah dina meja. Ning ieu urang hurungkeun we da poe keneh. Atuh ari geus hurung kieu mah hayu we urang digawe. Tah mimiti urang mereskeun heula piring anu bararesih. Sarua ieu ge yeuh teu hararideng. Kahayang teh atuh lalumpatan ka ditu ku sorangan. Ieu mah caricing we nungguan diampih-ampihkeun ku dunungan. Tuh pan ari geus lenglang mah kari we ngumah wadah. Moal ditringkeun ayeuna mah kieu we ieu singkat ciri di gerohanana. Dari ngumah wadah mah teu kot hoream teuing besti. Anger panghoreamna mangurus bubututan. Eta bagian nilepan jeung nyistrika anana. Tapi kamari aya nu komen sia besti. Majar teh cenada abi mah pagawean favorit nyistrika teh. Panghoreamna masak cenah. Aduh cekeng teh langka pisan ieu mah emak-emak teh. Heueuh ketang da obong beda-beda meureunan karesep jelema teh. Tah bari nyangu teh urang bari naheur cai besti. Ning tuh torojol we juragan pulang miceun sampah. Eta si Bunit mah keur ngagesruk presto. Agan ari nyase mah urang meresihan kulkas cekeng teh. Geura sok tingali aya liang belutan. Ning tuh teu lila asak we cai teh. Arek nyen cai enteh cekeng teh ayeuna mah. Da juragan siga moal ka mamana. Da sok parantina we ieu teh. Da ari keur teu aya mah sok haroream nyen cai enteh teh. Sok tara habis besti kalah sok haseum we dipiceun. Ieu mah juragan. Singkat cerita ieu geus rada beurang. Tapi apa yang terjadi? Tuh besti aya nu ngompol kawer-weran mana cenah ieu teh nya tersangkana. Tah eta geuningan arek kabur ka mana maneh teh. Ning tuh bari kot awer-aweran nepikeun ka dieu. Cicing urang urang dangdanan alungkeun ka luhur turunkeun deui ka handap. Tuh bersih we nya kari nungguan liang belutna debrah eta mah. Tah ayeuna mah urang meresihan ieu tuing tring. Tuh bersih we besti. Kulkas geus bersih. Ayeuna mah urang ngahaneutkeun heula ieu ti kamari jadi penghuni kulkas ieu teh. Arek dipiceun lebar da alus keneh. Ning ieu ari aya kadaek masalamet we. Anu asalna jadi calon penghuni sampah teh. Jadi we calon penghuni beuteuh. Tah penghuni kulkas ge geus bararesih meunang ngagerohan. Tah ieu ge keur cicing di pengungsian ning tah. Atuh ari geus bararesih mah kabeh. Kari ieu meureun ieu anu rewok teh. Tah si eta jeung si eta hayu we urang langsung angkut. Teuing geus sabaraha abad ieu teh teu mandiina ge. Hayo we unggal poe dijejekan. Ari di mandian tara cenah meureun si Bunit mah. Heueuh da sok sarareungah atuh besti geuningan. Komo heg nyeuseuna teh kudu naek ning ieu ka puncak. Lain kuna naon ngarah cararaang we. Deukeut kana pancuran, deukeut moekeun apana. Ning tuh torojol we tina kanang Japati si Bunit bari kot rantuy ning tah bubututan. Atuh samemeh ngagesruk teh urang jahitan heula we ngarah teu ngahalangan. Ning tah nu hiji mah atah keneh baju teh. Heueuh atah teh can garing besti. Ning ieu kot loba-loba wae nya kunaon bubututan teh. Kot hayang saminggu kitu libur teu ngome bubututan. Moal mungkin Bunit tah bubututan geus lenglang teu ngahalangan. Ayeuna mah urang bagian ngagesruk meungpeung panas meungpeung gede angin. Ngarah isukan teh langsung bisa dipake deui. Kudu make tanaga super ieu mah ngagesrukna. Ari kokoloteun kot kanal kieu